isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Urang tentang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib dia kurang kayakinan ka Gusti Allah. Nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah kayakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska. Lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajaba-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hate urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hate urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering urang gering menang saha menang Allah aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka gunung kawi ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna meunang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugihkeun nang Allah
cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kasusahana sugikeun deui menang Allah takeur ngaji mah takeur ngaji bener Masya Allah bener mulai pada praktek boga modal ya 10 juta dah ngawarung sanggesa ngawarung beres dipinuhan warung leuleuti kanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah itu mang jeneng Allah menang Allah capek aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ke pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka Cinggu taha wari aduh cekel leutik aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa menang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang tertebae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena begitu datang ke waktuna akan dipilih sebagian akan dikeluarkan sebagian lagi akan ditetapkan alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu waduh dibere tetap aing manuhun Gusti Allah lempeng teh jelema teh lempeng teh pikiranna barang nu dikaluarkeun suararia jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dak dikaluarkeun alhamdulillah urang je alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu kakarak didinya doang geus katara kayawan jasa nah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae apa ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung teh mah eta teh kurang hebat teh jelema teh iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya di Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba dah hese jasa neangan anak model kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae moal anakan kula waduh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh tah gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta Masya Allah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Jayet 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 0,5 miliar nang saha menang Allah
atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ge atuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teu kumaha pas menang 500 juta anak di opname di husada insani beak 150 juta cegera teh atuh alhamdulillah bae sih hari ngomong majikan atuh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus masalah abari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek nya teh nggak beakeun kumaha bae tapi kan ngalamun bae kieu jeung kali sial jaksa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengah eueuhan bae nya sial amat ya geus beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui ya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je hari tadi mah takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh urang mere parkir misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju gitu lebaran ngareunaheun bagus da lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cekeun isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh kumaha Allah bae eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ditajong goblok ka batu teu neuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puguai mah ti baheula ge teu neuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji
sebab dirina ge encan haji can sampurna dek nyampurnakeun nu sejen teu sah salat sunah mah lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep. Duh alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh. Sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh ih kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah meureunnan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunnan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantat Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh si mana disabodokeun ku pamajikan teh lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing dek ganti baju teh atuh henteu teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi barang boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunangeun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona amun kaula hayang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis mendingan nu sederhana hatena geulis waktu sholat lohor nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus
sugan teh rek mandi orang rek diseuseuh. Jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ka mana? Maka mana anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah. Urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha. Lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq. Urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana? Nyaho. Ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos, kula ge teu diajak. Sia-sia teuing. Beda, Pak. Coba jangan masih ka mana? Alabatan careuh masih ya. Ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa. Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa. Pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian kukumah ge asal boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah gak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang. Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang kahaji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bawa ku urang datang ka maot kayakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen tarik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna nah gitu ayo urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu gimana ilen gitu bae orang Arab mah teh ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap
kurang dedengan kos gitu tetah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham itu teteh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan metere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kurang dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek jadi teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadi nyaho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku qob'a cit hikam teh kos kitu tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede anu timbul teh kos kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos kararitu nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung berem tuh di luhur tuh ija luhurna nya